Wa inna minal hi alif lam mayunan huruf ha. Ari ha teh salah sahijina huruf koma riyah anu sabaraha anu 14 anu dikumpulkeun dina lafaz ibghi hajjaka wa khafaki mahu nya. Di dieu huruf ha aya huruf ha aya dina lafaz naon hajjaka dina lafaz hajjaka anu mana huruf komariah teh sok disarupakeun kana bulan sedengkeun lam tina alif lam nama sok disarupakeun kana bintang. Ceuk patokan di mana-mana cahaya bulan katingali alias ti peuting maka cahaya bintang oge katingali. Lamun dikana hurufkeun di mana-mana huruf komariah dibaca maka lamna oge dibaca. Janten ngaosna teh minal hi elna teh ka kuping jelas ka kupingna kulantaran jelas atuh alif lam komariah macana wajib izhar. Sakumaha dina qaidah sareng tina lillami al halani qoblal ahrufi ulahuma izharu hafal ta'rifi alif lam dua tingkah hukumna hiji izhar sing terang munikeunana qabla arba'in ma asratin khud ilma min ibghi hajjaka wa khaf'aki ma memeh 14 cokot sing marana nya ibghi hajjaka wa khaf'aki ma. Eta teh alif lam koma riyah anu hakikat nama sanes alif lam tapi hamzah lam. Naon cirina hamzah? Sok narima kana baris dalamun minakna dibuang ngaosna teh al hijaroh nya jadi di barisan namina hamzah wasol. Wa inna minal hijarati hija didinya aya alif anu disukunkeun barisa memehna dipatahkeun atu alif teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kabayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli. Jadi dina hija namina teh mad asli pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun ngan mad asli sok disebat mad tabi'i pangna disebat tabi'i sabab ngagaduhan watek anu salamet
tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat. Atuh kulantaran teu kurang teu leuwih tina dua harkat mad tabi'i teh panjangna dua harkat. Kulantaran mad tabi'i dua harkat mad asli ge dua harkat. Cek saha eta teh? Qaidah. Sareng qaidahna wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan. Mate aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna. Mana nu jadi qaidah? Mad asli tabi'i eta katelahna. Ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i mah maka walranana teh malah tawakufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf kana sabab mad asli tengah dagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamzin au sukun min ba'di maddin tabi'iyya yakun balik takana tabi'i kabeh huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap. Anu mana huruf mad teh sadayana aya tilu nyaeta wawu alif iya anu dikumpulkeun dina lapad wayin. Sareng qaidahna hurufuhu salasatun fa'ihat min lafdin wayin wahya fi nuhiha. Huruf mad teh aya tilu sadayana dina lapad wayin dikumpulkeunana. Anu mana huruf mad nu tilu teh ngagaduhan syarat. Naon syaratna teh? Lamun alif disukunkeun samemehna dipatah, lamun wawu disukunkeun samemehna domahkeun, lamun iya disukunkeun samemehna cek urang mah alif paeh ba'da jabar wawu paeh ba'da ps ya paeh ba'da jr. Ngasareng qaidah syarat mad wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dhom syartun wa fathun qobla alif multazam wau iya ps jr numaina alif ku jabar syarat huruf madna. Ta eta teh mad asli atawa mad tabi'i.